Sampurasun ngaran kuring Adi. Umur kuring 28 tahun dina tahun ayeuna teh. Kuring teh sapopoena digawe jadi fotografer. Geus sababaraha tahun kuring biasa motret rupa-rupa acara. Ti mimiti ulang tahun, acara kulawarga, nepi ka foto prewedding. Kuring boga studio foto di daerah Cililin. Salila kuring jadi fotografer, loba pisan kejadian aneh anu kungsi ka alaman. Tapi aya hiji kejadian anu nepi ka ayeuna teu bisa ku kuring dipopohokeun. Kejadian eta dimimitian waktu kuring menang order pikeun motret pasangan calon panganten. Kejadianna nyaeta waktu aya saurang lalaki datang ke studio kuring. Manehna nyebutkeun rek pesen jasa pikeun foto calon panganten. Ditinggal dina pangawakanna mah manehna siga etnis Tionghoa. Kabeneran kuring puguh pengalaman geus lumayan loba. Nu utamana dina jadi fotografer resepsi kawinan. Rek dimimiti adat tradisional, kawinan modern, malahan nepikeun ka kawinan di gereja oge kuring kungsi ngalaman. Jadi kuring ngarasa siap-siap wae rek narima order adat kumaha wae oge. Harita kuring keur ngobrol jeung lalaki anu rek ngorder jasa fotografi kuring. Pak, kanggo fotona bade di mana ya teh? Nu bagus di mananya? Pokoknya mah di hiji tempat anu biasa dipake pikeun foto prewedding lah. Lebih ke alam we saya mah. Menta sederhana wae lah. Nya, saya hayang aya sabaraha pose. Oh, muhun atuh. Siap Pak. Terus pasangan anak bade nganggo acuk naonnya? Eta mah engke diatulah kumaranehanana. Waktu harita kuring teu ngarasa curiga saeutik oge. Anu puguh mah atoh we kuring jadi menang job. Biasana ari jalma-jalma siga kitu mah sok royal. Jeung lamun geus cocok, jeung ngarasa puas ku gawe urang, sok tara ka mana-mana deui lamun manehna boga acara deui teh. Dina poe anu geus ditangtukeun, kuring datang ke tempat anu dijanjikeun. Nyaeta ka hiji tempat anu aya di daerah Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Eta tempat ge sok dijadikeun destinasi wisata keluarga jeung masyarakat di mana-mana. Sanggeus kuring aya di lokasi jang ngalaksanakeun sesi prewed, teu lila datang saurang lalaki jeung saurang awewe. Duanana katinggalina jiga pasangan anu keur bahagia. Si lalaki make jas hideung, sedengkeun si awewe make baju bodas endah. Eta awewe calon panganten awakna jangkung leutik jeung pangawakana geulis. Sanggeus kuring ngobrol sakedeung keur ngabadamikeun konsep jeung pose kumaha wae anu bakal disut, kuring mimiti nyiapkeun kamera. Satuluyna kuring mimiti ngesut pasangan calon panganten eta. Kuring ngarahkeun gaya jeung pose kedua jalma eta. Kuring ngarahkeun maranehna pikeun nangtung di handapeun tangkal. Maranehna oge nurut.
Tapi aya hiji hal anu rada aneh jang kuring. Ti mimiti datang, si awewe teh tarang ngomong. Manehna ngan ukur seuri, jeung beungeutna teh siga anu rada pucet, siga anu keur teu ngareunah awak katinggalina. Pamikir kuring, eta teh momen anu pibahagiaeun keur manehanana duaan. Tapi teu katingali siga roman-roman bahagia dina pameunteunna. Unggal kuring nempo layar kamera, pasangan eta katingali normal. Tapi waktu kuring ngadeukeutan si awewe, saliwat ka ambe bau aneh anu mimiti karasa ku kuring. Bau kawas taneuh baseuh dicampur ku bau kembang layu. Tapi kuring teu boga pikiran anu aneh-aneh. Meureun eta bau parfum anu dipake ku eta awewe nya memang siga kitu. Nya kuring fokus deui jeung husu dina ngarahkeun gaya jeung poseuna. Teh, punten tiasa rada caket sareng pasangan anak. Di titah siga kitu, si awewe ngan ukur neuteup kuring anu tuluy seuri koneng. Teu mere jawaban, tapi manehna nurut. Kuring terus motret nepi ka kira-kira puluhan foto. Sanggeus rengse, kuring ngomong. Alhamdulillah, parantos beres. Engke hasil fotona ku abdi dikirimkeun ja nya. Ngadenge omongan kuring siga kitu, manehna silih teuteup, anu satuluyna ngahaturkeun nuhun ka kuring. Hatur nuhun Kang. Kabaran we lamun geus beres mah nya. Mangga, sami-sami Pak. Sanggeus ngomong kitu mah, maranehna duaan tuluy arinit ninggalkeun kuring anu masih keneh meresan kamera. Lumayan rada capek oge poe harita mah. Nya kusabab hawana lumayan panas. Sanggeus kabeh alat-alat geus diberesan jeung geus asup kana kantong mah, nya kuring oge langsung meru balik. Pentingna kuring balik ke studio. Kuring mindahkeun hasil foto kana komputer. Sakabeh foto kuring pariksa hiji-hiji. Mimitina normal. Tapi nalika kuring muka salah sahiji foto, kuring ngerasa aya anu aneh. Di tukangan pasangan eta aya hiji sosok hideung. Kuring mikir eta teh ngan ukur kalangkang. Nya kuring muka di foto nu sejen. Tapi barang dibuka, aya deui. Muka di foto sejen aya deui. Aneh pisan. Padahal waktu motret di tukangan maranehna mah teu aya sasaha jeung eueuna naon. Kuring terus muka foto anu terakhir. Jeung dina foto eta beungeut si awewe asa beda. Panonna siga kosong. Bibirna siga anu seuri. Tapi lain seuri jalma hirup. Kuring langsung mareuman komputer. Kuring mikir, meureun kuring capek. Jam nunjukkeun kira-kira jam 1 peuting. Kuring rada nyarande kana kursi tempat diuk kuring.
Tapi tekung sirila kadenge kukuring siga sora aya anu ngetrok panto. Jam hiji peuting ujug-ujug aya anu ngetrok panto studio kuring. Kuring harita jadi rada sieun. Tapi kuring pikir meureun bisa aya konsumen. Saha? Ditanya kitu teh jawaban. Ngan kadenge deui sora panto diketrok. Saha di luar? Angger eueuh jawaban. Nya kuring kapaksa muru kana panto. Maksud rek nempo saha anu ngetokan panto teh. Panto lalaunan dibuka. Tapi eueuh sasaha. Ngan ukur sora angin anu kadenge ngadius debak kana daun tatangkalan anu aya hareupeun studio kuring. Sang geus yakin eueuh sasama. Nya kuring balik deui ka jero. Panto studio ditutupan, kalayan dikunci. Sigana penting eta mah kuring bakal sare di studio. Tapi keur kuring mah puguh geus biasa sare di studio teh. Da ngahaja kuring nyadiaan ruangan pikeun sare lamun kaparangan keur hoream balik. Kuring balik deui kana hareupeun komputer. Pikeun nuluykeun mariksaan foto hasil tadi beurang. Karek oge ngahurungkeun deui komputer jeung muka sababaraha foto. Jol kadenge deui sora panto diketrok. Ngadenge kitu nya kuring balik deui ka hareup. Maksud rek mukakeun panto. Tapi basa dibuka deui. Angger eueuh sasaha. Puguh keayaan hareupeun studio teh geus sepi jempling. Nempo hasarupa kitu. Jak kuring buru-buru asup deui ka jero. Kuring teu nuluykeun mariksaan deui foto. Kuring harita langsung milih sare wae. Pamikir meureun kuring geus capek teuing. Jadi geus teu konsentrasi. Sok sadenge-dengena. Kuring sare di ruangan anu biasa dipake sare ku kuring. Sare teh dina sofa anu geus disadiakeun pikeun kuring ngagoler. Teu butuh waktu lila nya kuring langsung sare. Aya kaanehan deui anu kaalaman ku kuring waktu kuring keur sare. Kuring ngadenge deui sora panto diketrok. Ngan harita mah kuring bingung antara sadar jeung teu sadar. Nah ieu teh nyaan atawa ngimpi. Kusabab kejadian basa tadi aya nu ngetrok panto. Jadi kabawa ka alam ngimpi. Tapi dina impian teh kuring hudang. Terus mukakeun deui panto. Tapi ayeuna mah waktu kuring muka panto aya awewe anu tadi ku kuring dipotret ngajanteng hareupeun panto. Bajuna sarua, beungeutna oge sarua. Tapi ayeuna
kulitna bodas pisan jeung rambutna baseuh. Aa, fotona tos dicetak. Manehna jol nanyakeun foto anu tadi beurang. Kusabab pugu masih kena diperiksaan ku kuring. Jadi acan aya anu dicetak. Ya kuring ngomong deui ka manehanana. Teu acan nuju diparios sareng bade diedit heula. Jadi teu acan aya nu dicetak. Punten, abdi hoyong hiji foto dicetak ageng. Oh. Nah, kunaon kitu? Ditanya ku kuring siga kitu. Manehna ngan ukur seuri koneng anu satuluyna nembalan deui. Abdi hoyong dikirimkeun ka kulawarga abdi. Ka kulawarga. Sumuhun, supados aranjeunna terang. Abdi sareng anjeunna tos teu tiasa mulih. Ngadenge omongan eta awewe, kuring jadi bingung. Kuring mundur lalaunan. Naon maksud omongan eta awewe teh? Kuring ngawanikeun deui nanya ka eta awewe. Maksudna naon? Anjeunna sareng abdi tos maot. Dina waktu eta kuring teu bisa ngomong. Kuring ngan bisa neuteup. Tuluy kuring nanya, Maot kumaha? tapi eta awewe teu ngajelaskeun naon-naonna. Ngan manehanana ukur ngomong, Isukan teh kulawarga kami ngantosan rek aya acara kanggo ngabahas acara pesta perkawinan abdi. Tapi kami moal pernah bisa datang. Jadi foto anu tadi kukuring dipotret teh Eta teh foto terakhir kami. kuring langsung ngorejat dina sare. Kuring ngahuleng kusabab bingung kana eta kajadian. Barang nempok kana jam, waktu geus hampir jam 4 subuh. Dina kayaan sieun, kuring tungtungna muka komputer deui. Kuring neangan foto pasangan eta. Eueuh anu beda. Masih sarua jeung anu mimiti ku kuring di tempoan. Kuring jadi penasaran karena impian kuring tadi. Sanggeus milih foto anu mana anu bakal digedekeun. Nya ku kuring diedit heula eta foto. Sarta isukana langsung dicetak. Sore isukna kuring neangan alamat anu aya dina kartu nama anu pernah diberekeun ku calon panganten lalakina. Nya sanggeus kuring muter-muter jeung nanyakeun alamat ka batur. Sing horeng eta teh alamat kulawargana. Nya kuring datang ka hiji imah anu satuluyna kuring ngetrok kana pantona. Nalika panto dibuka ku saurang ibu-ibu, Punten, aya naon? Ibu, abdi Adi, fotografer. Abdi gaduh foto putra sareng putri ibu. ngadenge omongan kuring, beungeut si ibu langsung pucat. Foto, Sumuhun bu. Kuring nyodorkeun foto ukuran gede eta. Tapi barang nempo foto eta, si ibu tuluy jeurik. Manehna nyebutkeun yen budakna
moal pernah jadi panganten. Kuring jadi bingung ngadenge omongan siga gitu. Nah kunaon make nyebutkeun moal pernah jadi panganten. Tuluy si ibu eta ngomong deui. Anak ibu teh geus maot 2 poe ka tukang kecelakaan motor. Kajadianana cenah maranehna balik di foto prewedding. Ayeuna ge mayitna masih keneh di rumah duka. Ngadenge caritaan kitu dina waktu eta, awak kuring ngadadak ngageter. Jadi salila ieu anu kuring potret teh jelmana geus eueuh. Paingan kuring ngalaman ngimpi siga kitu. Sing horeng eta teh amanat tinu jadi calon panganten. Pikeun nepikeun foto maranehna ka kulawargana. Jeung paingan dina proses motret dina waktu harita oge kuring ngerasa aya rasa anu beda. Meureun eta teh kila-kila pikeun maranehna. Sanggeus mikeun eta foto mah jak kuring balik deui ka studio. Sanggeus kejadian eta kuring can wani deui motret di tempat eta. Kamera anu kukuring dipake waktu harita oge kukuring disimpen. Harita kuring sadar meureun anu datang ka studio kuring dina peuting eta teh lain rek menta foto, tapi rek mastikeun yen foto terakhir maranehanana nepi ka kulawargana. Jeung nepi ka ayeuna unggal kuring motret pasangan calon panganten. Kuring sok mariksa hiji hal heula. Nah aya anu ganjil atawa henteu dina proses motretna.